kudu dijawab meh kadengeun ku lalaki. Aya sabaraha hiji ta'alluq tarotubna sifat irodat. Ya anjay euy. Teu bisa ngajawab. 0. Bapak. Cik, aya sabaraha hiji rukun Islam, Pak? Bo, pinter. Bapak-bapak. Eleh ibu-ibu oge. Sok nyerekan sok. Ridho abdi lillahi ta'ala di seuselan oge. Nya sok seuselan abdi. Wios abdi mah seuselaneun abdi mah hirupna oge lah. Bebas yang bae dibuli, bae dipoyoke. Ridho lillahi ta'ala. Ya Allah nyanggakeun abdi mah sadaya-daya. Di urang Cilamajang loba nu nyarekan ka urang utamana ibu-ibu. Diajak kana pengajian mari beda jeung diajak kana azozing. Sok diajak kana azozing. Azozing Allah Allah. Aduh. Coba deh kamana eta meuni gagah kitu angean meuni areuceuy angean teh ih Pak Ustad mah teu apaleun. Olahraga. Olahraga di mana? Itu di Cilembang olahraga. 1 2 3 4 komotas meuli gelang anyar geuning. Nih yang kadeuleu ku batur. 1 2 cangkeul panangan hapunten nya itu dem nih yang kadeuleu ku batur. Engka cida apal teh ge geulangna lain emas duble eta nu nyaho urang oge. Allahu biya karim. Engko palebah awak nu badageun. Geus bayuh-yuh awak teh. 1 2 aduh awak meuni bayuh-yuh. Eta ningali fantapo. Non cenah. Kol-kolah eta teh euceul. Da make huruf to eta teh. Fantapo. Meuni unur bujur jeung beuteung. Allah biya karim dicabak teh gibeg geus. Ieu teh bujur goyobod. Isi tahili maksud teh. Acenah Pak Ustad berarti sok ningali da teh boga panon atuh. Sok bingung urang teh ari di deuleu raku kopeah. Ari teu ditingali barang mewah. Babar loba orokna candi socana loba aduh sarta bau. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dina silaturahmi ieu urang rilek wae ngaosna leres. Urang santuy, urang tenang, nu penting substansi pangaosana kacandak. Seuri mah eta mah metode meh teu tunduh. Leres kitu. Substansina mah tetep kedah kacandak. Jadi bade peringatan mangga, bade memperingati mangga, bade perayaan oge mangga, bade gebiar oge, bade semarak oge. Atuh miluan ulah melong we daerah aing teh dipolongkeun we marolong we kana beungeut ditanya hulang-hulang ih aing amit-amit teh. Sikeun teu purun hirup atuh modar-modar teu purun hirup mah. Bade memperingati, bade merayakan, bade semarak, bade gebiar, mangga nu penting mah mulud. Cocok? Nu penting mah naha geuningan Hadratus Syekh Umar Mansur Ar-Rahimi fi kitabih Al-Musamma bi Fatawal Azhar, beliau itu menyampaikan bahwa di ujung redaksina aya kieu Pak. Fal ibratu bil musammayati la bil asma. Yang terpenting itu substansinya bukan istilahnya. Yang terpenting itu mikna Kang Ayiluplep. Yang terpenting itu substansinya, isina, sanes istilahna. Anapun lamun istilahna sae kumaha sae. Sabab wa ayyusina ismahu oge dianjurkeun ku agama. Namina sae, isina sae eta mah entos jelas sae.
ngan lamun dibandingkan mending keneh alus istilah atau alus substansi nya alus substansi percuma alus istilah ari eusina goreng laras gitu mata kangge abdi ningali kana redaksi eta nu disangemkeun ku Hadratus Syekh Umar Mansur Ar-Rohimi rek memperingati no problem rek deui merayakan up to you rek gebyar oge bahasa Arabnya masih tak teu sayeuseus rek semarak oge cek urang Cilamajang mah masya. Jadi dimulai up to you no problem masih tak terakhir masya teu jadi masalah nah hageuningan tingali we substansina ayeuna contoh kieu abdi kupun bapak teh kalarsan abdi teh ti palihan Ranca Macan ibu Cipari Mangkubumi kota Tasikmalaya jadi jarak ti ditu ka dieu teh teu jauh beda siga ti dieu ka ditu nya jarak ti dieu ka itu teu jauh beda siga ti dieu ka ditu geus moal kurang moal leuwih eta teh sanajan bieu sasab heula ulah deukeut nying sasab pikiran tah kupun bapak teh abdi teh dipaparina nami teh bubung saha cenah bubung tuh kesiseng serikeun ngaran aing siga teu narimakeun ngaran urang alus teh we abdi teh nami teh bubung kupun bapak teh aya singkatanana bubung teh budak bungsu oh bubung teh naon cenah mata kolot baheula mah sok aya laguna bungsu bangseot kabagean kapan susu keur neuheuh mah be aku genderewo alias bapakna eta mah be ake ku bapana ku salakina biasa budak mah bagian panyesaan komo abdi budak bungsu maka wajar disebutna oge bungsu bang kabagean susu peo dibikeun we ka budak ku budak dikenyot nyot dikenyot nah abdi tumaros ka ibu ka bapak ibu abdi teh nami teh bubung kira-kira umpama dibandingkan aya ngaran bubung aya ngaran Abdul Karim alus mana sing tarik moal dicarekan moal ngaran bubung jeung Abdul Karim alus mana tarik jadi ngaran orang hancur gitu yuh ampun teuing eta alus kene ngaran Abdul Karim tapi substansina ternyata Abdul Karim tukang judi bubung tukang ngaji alus mana halus bubung balik di ka urang kapanan syukur-syukur ngaran alus eusina oge naon alus laras gitu tadina waktu sia urang sadayana muwajahah nu sakitu rilek ngaosna rilek dina pangaosanana ulah dugikeun ka tegang sabab lamun tegang sok susah narima kana ilmuna nya bunya tapi lamun rilek kieu santai ngeuna matak jeung abdi mah bebas bu rek bari barang hakan pek rek bari nginum rek bari nundutan pek rek bari molor oge pek rek ngagosip pek paduli masih tak wa masya lamun keur waktu pangajian mustami nundutan wajar teu keur waktu pangajian mustami nundutan wajar tuh kakarek ditanya 2 kali geus robah bieu mah wajar ayeuna jadi henteu katingali teu pancegah teh teh yeuh lamun keur waktu pangajian mustami nundutan wajar da tunduh ngan lamun ajengan keur waktu pangajian nundutan kurang sare yang kurang ajar yeuh teuing aing disebut datang ka dieu dionangnya disebut kurang ajar di Kang Dede kumaha ieu ajengan kurang dia dus sungguh sangat membagongkan ya ka orang disebut kurang ajar ya kurang naon cenah kurang sare janten hapunten bilih abdi katawisna ayeuna rada sitit sanes turunan ti Jepang tapi kurang sare ayeuna tahaddus bin nikmah at-tahaddutsu bi ni'matillahi ta'ala syukrun wa tarkuha kufrun wa man lam yaskuril qalila lam yaskuril katsira wa man lam yaskurin nasa lam yaskurillah Allahumma shalli wa sallim wa barik
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Urang sasarangan heula ngaoskeun sholawat atanapi salam atanapi tentang keistimewaan baginda Nabi tercinta Muhammad. Nu biasa, nu luar biasa. Luar biasa. Tete cek si Ecin aya karangan ayeuna luar biasa. Luar biasa. Awas mun teu miluan tingalikeun mah. Dicirian teh ya. Eta tiungna denainya. Apal menang ti Cikurubu kawe eta mah. Sok ngabongkar gitu. Yo, urang sasarangan heula. Sholatullahi ma ngadon seuri diajak bade moal. Atuh geuning kapan cenah hayang luar biasa diajak luar biasa ngabetem. Nu biasa wae. Ahmad ya Habibi. Ya Habibi teh sing ngeunaheun geura. Ahmad ya Habibi. 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 Ya, teu ngarareunaheun Habibi. Deuh, betah kan hatena oge. Ahmad ya Habibi. Teuh kan ngeunah Habibi. Amit teh urang dia. Urang di sorangan sareng Kang Herinya. Siap sadena siap? Siap sadena? Tapi ulah joget. Awas sanajan mau keyboard montong joget. Ieu ketablik kabayang atuh keur pangajian. Abi bisa tapi omongeun atuh keur ngaji ieu. Ulah sanajan make keyboard. Sakali deui Ahmad ya Habibi wala Habibi sana salam alaika.
Terakhir Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik. Al-muhafadhatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Atak abdi ngabantun keyboard, da baheula mah musikan teu make keyboardnya. Biasa baheula mah ku tagoni lin. Heeh teu. Da katingali wajah-wajah tagoni wungkul ya. Biasa, ayeuna mah ngaya keyboard, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nu penting saur tadi ge tingali substansina. Al-muhafadhatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Merawat, melestarikan kebiasaan tradisi yang lama dan mengambil yang baru yang lebih bermaslahat. Maka lamun dianggap ieu teh ku para pamuda mah beda diartikeunana teh. Nyaeta rawatlah istri yang lama dan carilah istri yang baru. Ya geus sakahatean ulah Kang jeung Dede ka hade tanya paurang. Hadirin sadayana sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang jisim kuring ngabahas 3 poin nya. Di balik memperingati Maulid Nabi tercinta Muhammad, dalil keumuman tentang atanapi urgensitas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina Quran peringatan Maulid teh seueur pisan dalilna secara keumuman. Tikawit memperingatina oge tos aya argumentasina. Mana wadzakir fa inna dzikratan faul mukminin. Tetaplah memberikan peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang yang beriman. Urang jalma anu sok loba pohona butuh lamun aya nu ngelingan. Sabab kulantaran urang sok pohoan di mana aya nu ngelingan supaya jadi eling. Leres gitu. 2 surah Ibrahim wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Ingatkanlah kepada kaummu, kepada mereka, katakanlah, sampaikanlah tentang hari-hari Allah. Naon dimaksud hari-hari Allah teh? Tangtosna multi tafsir, universal. Di antara hari-hari Allah adalah hari di mana pada hari tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya adalah hari dilahirkannya Nabi tercinta Muhammad. 3 laqad ja'akum rasulun azizun anitum. Ayat nusanesna laqad kana lakum. Ayat nusanesna laqad mannallahu 'alal genep qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Banyak dalil keumuman tentang urgensitas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teu kudu diragukeun deui. Maka layak, sepatutnya, seharusnya urang memperingati Maulid Nabi tercinta Muhammad sebagai wujud tasyakur bin nikmah, atahadutsu bi ni'matillahi ta'ala syukrun. Menceritakan nikmat Allah itu diantarana bentuk syukuran ke Allah. Mana nikmat Allah? Di antawisna Allah ngutus Kangjeng Nabi Muhammad. Di antawisna Kangjeng Nabi Muhammad diutus ku Allah jang urang sadayana ieu teh nikmat anu sae. Sementara ari syukuran jeung tasyakur mah bahasa Arab. Cek bahasa Sunda mah wa fil lugati Sundawi hatur nuhun. Naon cenah? Tah syukuran teh Bu, kecil-kecilan susukuran. Duh aing mah poho kana susu wae teh. Kecil-kecilan syukuran mah naon? Hatur. Mun ibu nyarioskeun hatur nuhun berarti ibu teh geus berterima kasih, geus syukuran eta teh. Ibu dibere duit ku salaki 80 juta sabulan. Nah, ini asa genjleung kieu ieu teh. Bohan pi mustahileun meureun heueuh dibere duit sakitu teh. Nyakeun we ngalamun, da ngalamun mah gratis ieu lain. Daripada leletikan ngalamun imang kajian ngalamun boga duit 8.000 cenah kabayang mun urang boga duit 8.000 ulah kagok 8 triliun ngalamun mah. Ibu umpamana ku salaki dina pakahan sabulan 80 juta bade ngatur nuhunkeun moal ka salaki. Bade moal. Tah nu kieu wanita solihah teh.
Ih, hese neangan pamajikan dibere duit 80 juta ngahatur nuhunkeun ka salaki. Hehe. Naon cenah? Hese. Hese pisan eta teh. Matak lamun ibu ngahatur nuhunkeun kanu jadi salaki dibere duit 80 juta, 80 juta. Tak kieu ari lapar teh we. 80 juta ibu ngahatur nuhunkeun ka salaki berarti urang Cilamajang mah wanitanya solehah. Allahu biya karim. Dibere duit ku salaki 80 juta ge teu berontak. Ih, nuhun Bapak. Ih, ya Allah ieu solehah urang dieu hese nganu kieu teh. Kapanan di antara tanda-tanda wanita solihah tadi antara hiji ngahatur nuhunkeun kana pamere nu jadi salaki. Dua, ciri wanita solihah teh sabar ngadidik budak. Kan kadang-kadang urang manyieun budak mah boki. Ngan ngurus budak mumul. Ih, berawal dari kisah kasih berakhir kusah koseh. Ngurus budak mah teu hayang, kadang eta teh teu purun, bakal disarenkeun ka batur. Beda keur waktu nyieunna bedul teuing azozing itu loh. So, jadi nomor kaduana ciri wanita solihah teh sabar ngadidik budak. Tilu, ciri wanita solihah teh nyaeta pamajikan nu sieun ku salaki. Naon cenah? Sing tarik. Pertanyaan anak ece sieun teu ku salaki. Itu. Ece sieun ku salaki. Ya. Beda Pak itu ngajawab teh lobana teh nu henteu sia. Buah-buah tibalik di masalah kina nu soaku pamajikan gitu. Ya bapak walernya punten. Bapak sieun teu ku salaku pamajikan. Cicing wasok miluan. Bagian lalakieun. Ih, nemal bae ye. Bapak jawab, lamun bapak tengah jawab berarti soak heuh. Bapak sieun teu ku pamajikan. Pak, cek ibu. Sora salaki aing dia tah. Awas yang kira bagi mah. Kapanan dina kita berisalah Ahlussunnah wal Jamaah karyana Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mimbabi alamatik tirobi saah aya redaksi di antara tanda-tanda deket kiamat teh di mana salaki geus soaku pamajikan. Oh sia. Tak lamun bapak soaku pamajikan, bapak tanda kiamat eta. Bapak sieun teu ku pamajikan ngaharuleung soak. Berarti tanda kiamat teh aya di dieu euy. Allahu biya karim. Jadi kahiji wanita solehah teh naon? Ngaturun ka salaki. Nomor kaduana sabar. Tilu sieun ke salaki. Top, berarti orang dia mah sarolehah. Ibu gaduh bumi. Saya awon. Tah teu narimakeun pamere salaki nu kieu teh. Kakareke dieu di bejaan ku urang teh ciri wanita solehah ngahatur nuhunkeun salaki ieu geus ngomong awon. Teu narimakeun ka salaki ieu teh tarimakeun be. Aing kakareke di bejaan geus kieu. Eta teh haneut keneh di tengah bejaan teh. Yeu ece narimakeun pamere salaki. Jadi sanajan sakitu buktina alus. Ibu gaduh bumi, saya awon. Agul abong-abong alus. Serba salah. Izin teh wa fil lugati Sundawi hatur ya syukuran. Dua wa fil lugatil Arabiyah alhamdulillah. Pok cek jalma anu beunghar. Alhamdulillahilladzi ja'alani ghaniyan walam taj'alni faqiron. Ya Allah, nuhun Gusti geus ngajadikeun abdi jadi jalma nu beunghar,
untung Gusti tengah jadikan abdi zaman nu fakir. Kabayang Gusti lamun abdi jadi zaman nu fakir, rek kumaha abdi bisa namatkeun budak sakola, rek kumaha abdi bisa ngabiayaan namatkeun budak masantren, rek kumaha abdi bisa nyieun imah, rek kumaha abdi bisa kabeli motor. Untung Gusti geus ngajadikeun abdi zaman nu beunghar, akhirna budak tamat sakola, budak tamat masantren, budak bisa kuliah. Ceuk saha eta? Ceuk nu beunghar. Kadengeun ku zaman nu fakir. Kumaha ceuk nu fakir? Hei, har. Pan beunghar, cokot ujungna wungkul. Jadi naon? Nah, bareng oke? Siap guys? Hei. Ulah kitu. Abong-abong mana jadi jamaah anu beung. Tulis sangeunahna ngomong ka kuring walam taj'ani fakiron. Yeuh, urang ge hayang jadi zaman nu beunghar teh usaha eukeur, kasab eukeur, tani eukeur, dagang eukeur ngan kondisina ku Allah keur dikieukeun. Ulah sok kitu. Mun maneh ku beungharna bisa muji ka Allah, urang ge ku fakirna bisa muji ka Allah. Pok ceuk nu fakir, alhamdulillahilladzi ja'alani faqiron walam taj'alni gonian. Ya Allah, nuhun Gusti tos ngajantenkeun abdi jalma anu fakir, untung Gusti teu ngajadikeun abdi jalma nu beunghar. Kabayang lamun abdi jadi jalma nu beunghar, bakal loba hisabeun engke dina poe kiamat. Sakahatean we. Kudu beunghar teh. Ngan urang usaha maksimal we eta. Kabayang lamun abdi jadi zaman nu beunghar, abdi meureun bisi loba milaraan tatangga kerabat jeung dulur leres kitu. Untung Gusti ngajadikeun abdi zaman nu fakir. Ceuk saha eta? Ceuk saha eta? Ka saha? Ka Allah. Ya teuing ha. Kapan muji teh ka saha? Ka nu beunghar ya. Tuh. Ceuk nu jangkung pok di wae. Alhamdulillahilladzi ja'alani tawilan. Ya Allah, nuhun Gusti geus ngajadikeun abdi zaman nu jangkung, walam taj'alni qasiron. Untung Gusti teu ngajadikeun abdi zaman nu beke. Kabayang Gusti lamun abdi jadi zaman nu beke, meureun lamun hitu teh pangheulana ngameu. Naon sababna antara beungeut jeung bujur padeukeut. Untung Gusti ngajadikeun abdi jalma anu jangkung, kadengeun tak ku jalma nu beke. Pok ceuk nu beke, hei. Ulah kitu. Abong-abong maneh jadi jalma anu jang, tulis sangeunahna ngahina ka kuring, ulah kitu. Lamun anjeun ku jangkungna bisa muji ka Allah, urang ge ku bekena bisa muji ka Allah. Lantaran jangkung jeung beke ngan saukur ciptaan ti Allah. Teu kudu aya kontestasi fisik, besti. Teu kudu aya kontestasi beungeut. Eta mah kasep, ieu mah goreng, ieu mah jangkung, ieu mah beke. Kasep, goreng, jangkung, beke ciptaan pangeran. Laras kitu, pok ceuk nu beke, alhamdulillahilladzi ja'alani qasiron walam taj'alni tawilan. Ya Allah, nuhun Gusti geus ngajadikeun abdi zaman nu beke, untung Gusti teu ngajadikeun abdi zaman nu jangkung. Kabayang lamun abdi jadi zaman nu jangkung, meureun loba ti dagor. Sup ka imah nya asup ari ka imah mah ieu geus salah deui wae, aing mah amit-amit teuing. Sup ka imah asup. Berarti bu, rek beunghar, rek fakir, ulah hilap bacakeun alhamdulillah. Rek jangkung, rek pendek, rek geulis, rek kasep, rek teu geulis, rek teu kasep, bacakeun alhamdulillah. Tah eta syukuran. Leres kitu. Ulah eleh ku sato ge muji ka Allah. Sakelas hayam muji ka Allah. Ceuk hayam, alhamdulillahilladzi ja'alani dikan walam taj'alni hirrotan. Ya Allah, nuhun Gusti geus ngajadikeun abdi hayam, untung Gusti teu ngajadikeun abdi ucing. Naon sababna? Gusti abdi mah jadi hayam loba dibutuhkeun ku jelema, dagingna dipaributkeun ku jelema, bahkan nepikeun ka abdi mah diternakeun ku jelema, diparaban ku jelema, nepikeun ka dikanangan ku jelema, liar beak nepi ka magrib ge diteangan deui ku saha?
untung Gusti nyiptakeun abdi jadi hayam da abdi maloba dibutuhkeun ku jelema nalika urang hayang barang hakan sup ka rumah makan aya bakar aya sate aya soto aya pepes sate ucing matak cek hayam untung Gusti abdi dijadikeun hayam alhamdulillahilladzi ja'alani dikan jadi diki teh hartina teh naon hayam di dia aya nu ngaranna diki di Cilamajang aya di Cilamajang aya nu ngaranna diki aya berarti eta teh naon jelema eta mah yuh aing mah ngan hartina naon teu geus salah deui wae munyak datang diki hayam kabayang lamun palebah maot tuluy ditawasulan wa ila hadrati hayam kadengeun taku ucing pedah cek hayam teh walam taj'alni hirrotan untung teu jadi ucing ucing malikan kasaha ka hayam pok cek ucing hei yam ayam mah iam ayam mah iam hei ulah kitu abong-abong mana jadi tulis sangeunana ngomong walam taj'alni hirrotan ente jadi hayam ciptaan pangeran urang ge jadi ucing ciptaan pangeran mun anjeun ku jadi hayam na bisa muji ka Allah urang ge ku jadi ucing na bisa muji ka Allah pok cek hayam alhamdulillahilladzi pok cek ucing alhamdulillahilladzi ja'alani hirrotan walam taj'alni kalban ya Allah nuhun Gusti geus ngajadikeun abdi ucing untung Gusti teu ngajadikeun abdi anjing abdi mah jadi ucing ditangkep teu naon-naon dina najisna cukup ku dikumbah kabayang lamun abdi jadi anjing ditangkep tuluy kakeunaan ku najis dikumbah lagi ku 7 kumbahan bari make taneuh salah sawiosna laras kitu untung Gusti nyiptakeun abdi jadi ucing kadengeun ku anjing kumaha ceuk anjing teh hei cing ulah kitu urang ge jadi anjing teh lain kahayangan urang jadi anjing dititah ku saha ku Allah diciptakeun jadi anjing ku saha lain ku maneh urang ente teu kudu ngahina ka urang ku peda urang jadi anjing mun anjeun ku jadi ucing na bisa muji ka Allah urang ge ku jadi anjing na bisa muji ka Allah pok cek anjing da anjing ge ciptaan saha alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam taj'alni hinziron ya Allah nuhun Gusti geus ngajadikeun abdi anjing untung Gusti teu ngajadikeun abdi bagong naon geuningan yo jadi anjing mah di lingkungan jelema di masyarakat masih keneh ayahnya masih keneh ayah kabayang lamun abdi jadi bagong cek anjing teh datang ka palemuran wa asti ditenggor ku sarerea leres gitu cek saha eta ka saha ka Allah eta ka bagong cenah geura aduh aing mah geus salah di wae kapan keur muji ka saha ujuk-ujuk kabagong ari ece tanya beda ima wajahna lapari pumreun euy cek anjing teh kitu ka Allah teh Gusti nuhun tos ngajadikeun abdi anjing untung teu ngajadikeun abdi kadengeun ku bagong bagong ge keheut ka anjing pok cek bagong hei kumaha cek bagong anjing lagi itu sia teh anjing sia ka aing ngomong sangeunana anjing teh cek saha eta matak lamun aya urang dieu unyang anjing eta teh jelema geus bagong deui wae urang dieu nu unyang anjing berarti jelema ngan kalakuanna siga heueuh eta bagong teh kitu wae nying laki itu ka aing teh nying da aing ge jadi bagong teh lain kahayang aing lain kahayang urang jadi bagong oge urang jadi bagong oge ku Allah lamun anjeun ku jadi anjing na bisa muji ka Allah urang ge ku jadi bagong na bisa muji ka Allah pok cek bagong alhamdulillahilladzi ja'alani kalban hinjiron ya Allah isalah wae urang ampura susu heuh atuh kadiekeun susu cenah
Kacau. Da Bagong ngobrol cek Bagong. Alhamdulillahilladzi ja'alani hinjiron. Ya Allah, nuhun Gusti tos ngajadikeun abdi Bagong. Walam taj'alni mantarika sholah. Untung Gusti teu ngajadikeun abdi jalma nu sok ninggalkeun sholat. Abdi mah Gusti teu salat oge sato teu dibere akal goriji, tingali jelema dibere akal goriji ku Allah. Kalakuanana oge jelema, tingkahna oge jelema, kopeahna jelema, dilahirkeun oge tina rahim jelema, tapi geuningan kunaon hatena jeung kalakuanana teu jauh beda siga urang dina pada teu salatna. Urang mah teu salat oge sato, nah jelema mah teu sarolat. Leres kitu. Leres kitu. Matak urang teh buka seueur syukuran, tanggal laksanakeun parentah Allah teh syukuran. Sorful abdi jami'a ma an Allah an amallahu bihi alaihi li ajli. Ibu awak sehat, ibu jagjag ringkas diangge ka pangaosan eta teh wujud tina syukur. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi syukuran teh ceuk Sundana mah naon? Teu naon. Ceuk bahasa Arabna mah naon? Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholatum ana siapa na ana amasya aing rarungsing ha. Ayo ai pas awal mah biasa baterena luhur keneh. Sholatum wanita ni pola bari terus kan antara rungkul kabehanana teh urang selawatan siap siap sholatum bisalamin mubini.
ya gharami salatum bil salamil mubin linuqatil ta'ini ya gharami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teraskeun duwi katabu sabaraha kulan duwi ka subuh tak kitu nyiksa jelema mah gampang. Itu ting pangajian ting penyiksaan heuh. Hiji tah nomor kahiji di balik peringatan Maulid teh nyaeta syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaduana qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Urang teh bilih lepat, katakanlah dengan fadlnya Allah wa bi rahmatihi dan dengan rahmatnya Allah. Naon maksud fadl Allah, naon maksud rahmat Allah? Teu bisa dihartikeun sangeunana, da urang teh jelema nu bodoh. Mata kurang mengutip tina pendapatna Ibnu Abbas. Wa akhraja Abu Syekh an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala fi qaulihi ta'ala qul bi fadlillah wal muradu bi fadlillah huwa al ilmu. Nu dimaksud ku fadlna Allah teh nyaeta ilmu. Katakanlah dengan ilmu Allah, alias lamun ngomong ulah asal komo berkaitan jeung masalah ahkam, berkaitan jeung masalah hukum, tapi lamun netepkeun karena urusan keagamaan atau karena hukum tangtosna kedangange dasar KL muan. Teu asal-asalan Bu. Salat teu cukup 4 rakaat. Maghrib teu cukup ku 3 rakaat. Subuh teu cukup ku 2 rakaat, tapi kudu hafal kana keilmuan berkaitan dengan salatna, baik arkanus shalah, baik mubtilatus shalah, baik mufsidatus shalah ataupun sunanus shalah. Nah, urang teh kudu apal sabab hayang nyampurnakeun ibadah, hayang leres netepana, hayang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kailmuan isti'dadul ilmi tah ibu mengpeung di dieu aya ustad, aya kiai, aya ajengan sing kersa milarian ilmu. Naon cenah? Sok geura Bapak mengpeung aya ustad da beda atuh jeung kana main bola. Sok kamari we keur nonton Persib heueuh atawa keur aya timnas we Pak, da beuheung teh ngadadak manyangan atuh. Nonton bola mah kieu tah. Wah, kicep ge meuni dijaga we geus. Ngadadak manyangan beuheung oge. Bere we pangajian monokan deui kana rieu. Nya, leres henteu? Diajak kana pangajian mari weuh, beda jeung diajak kana azozing. Sok diajak kana azozing. Azozing Allah Allah. Aduh. Aya we pengumuman ibu bapak sadayana diantos di desa anu di kecamatan Mangkubumi, umpamana di lapangan Mangkubumi, di Karikieu ke di Cipari di mana we atau di Cilembang, urang ngayakeun senam sehat da ngalabring sia euy. Yo kanyat nginjum sapatu, nginjum baju seragam, make kacamata hidung, tuluy topi badag, di masker euleuh, ece bade ka mana? Ih Pak Ustad olahraga. 1 2 bantuan lain sareuri 1 2 aduh rek olahraga Gusti teuing. Dianter ku salakina, ari ningali salakina meuni leutik teh. Hurik deui. Hirup deui. Hoy beak ku pamajikanana meuni glowing bahenol nerkom ceplok koyo bot uneur sawak-awak geus. Ya Allah ya kari. Ece bade ka mana eta meuni gagah kitu angean, meuni areuceuy angean teh. Ih Pak Ustad mah teu apaleun. Olahraga. Olahraga di mana? Itu di Cilembang olahraga. 1
2 deh 3 4 komotas meuli gelang anyar geuning nih yang kadeuleu ku batur 1 2 cangkeul panangan hapuntennya itu edem nih yang kadeuleu ku batur engka cida apal teh gelang lain emas duble eta nyaho urang Allahu biya karim engkau palebah awak nu badageun geus bayuh-yuh awak teh 1 2 aduh awak meuni bayuh-yuh eta ningali fantapo non cenah kol-kolah eta teh euceul da make huruf to eta teh fantapo meuni unur bujur jeung beuteung Allah biya karim dicabak teh gibeg geus ieu teh bujur goyobod isi tahili maksud teh acan Pak Ustad berarti sok ningali da teh boga panon atuh sok bingung urang teh ari di deuleu raku kopeah ari teu ditingali barang mewah Allahu biya karim diajak ke pengajian di Antos enjing pangosan muludan di mana di Hilal Hidayatul Mubarak nyeri cangkeng asam segala disebutan ya Allah biya karim rek mangkat tidak ece bade ka mana ngejim bapak bade ka mana ngejim barbel 2 kilo aduh 3 kilo 4 kilo beretas be sok itu tara pasoknya sok diberetas langsung kieu padahal dipikir-pikir tasbih nu 2 kilo kebayang barurat atuh mawa ka masjid karario ka mana wiridan cenah atas BT 2 kilo ting tapi dah kieu teh ceuy Allahu biya kaim leres kitu ibu manggul beas 2 kilo 3 kilo disuhun kieu tah ti sawah 5 kilo suhun 10 kilo suhun sup we ka imah istirahat isukna bagian ulin da teu kuat nuhun tiung eueuh sakilo tiung da berat ya tuh aduh ngagupay we di dieu nyampai ternyata tiung teu dipake hareudang leres gitu kaingalnya kana pi surgaeun mah loba pikangewaeun gitu tah nya loba pikasabal leun da kitu dina ngasih ge dikitu dina ngaos oge matak ibu mengpeung aya kiai mengpeung aya ustad di aya lembaga pendidikan di mana wae nu hadirna di mana wae tempatna lebetan lebar mengpeung aya nu ngawurukna tos teh anu ngawurukna mah repot tah putra putri ibu pasantrenkeun ulah hayu we budak teh ngaroprek HP we leres teu sok ibu boga budak ngoprek HP rudet henteu atuh kunaon make diantep budak asupkeun ka pasantren geus moal ngoprek HP da teu meunang di pasantren mah leres teu jadi lamun cek ibu teh budak abdi teh cenah Pak Ustad ngoprek we HP asupkeun ka pasantren geus moal ngoprek HP da teu meunang mau HP-na ari HP kan eta teh ngandung radiasi lin sok diplong we ku ibu saterusna liur da sanajan liur resep we kieu we make kacamata beuki kieu kana HP mah 2 jam ge nagen kieu kuota beak ge nagen kieu kana HP mah panon ge geus tuluy ge di kieu-kieu tah buka we Quran Quran muka panon peureum panon nutup Allah biya karim abotnya leres teh matak ibu sadayana pasantrenkeun nya urang dieu nu gaduh murang kali sok ibu gaduh murang kali ayeuna di imah hampir ungap we para saya jeung budak nya isuk-isuk rek sakola geus pasea oh si ece ge pasea si ece teh nu make we baju hejo tai kuda pasea nya cokokomnya isuk-isuk teh geus pasea urang teh jeung budak teh hudang sare dihudangkeun yeuh neng bager gugah aa gugah ujang gugah teu hudang keneh wae guatkeun
mata kecek mamah bobona ulah wengi teuing jantan sesah subuhna sok engal budak teh kuliah teu parurun tuluy da tamat rek nepi ka sakola walah gacore pamajikan teh kieu eta lah sogan mamanuk anis wari kieu tah deble asli eta terek sakola teh beak harap datang jam 7 cek mama ge lain ta tadi mani teh kaos kaki eueuh mani mah sabeula serek kumaha ayeuna behak budak dicarekan mangkat budak ka sakola balik di sakola mulai orai ulang kieu deui wae heuh ba indungna teh geus siap-siap di nyarekan tos euy sakola teh atos mah gek sok engal ayeuna ka jaman na depan heula terus salat naon sakola diniyah jik kira tuh mah capek yo wayahna supaya anjeun teh boga ilmu sok guatkeun ka diniyah guat ulah sok ngesekeun dordar di wae tah balik ti diniyah budak teh ngadon medar balik geus siap di wae hari mana ye lamun geus ngaji balik ka imah lain ngadon medar maneh teh baju kotor eta ka mana leungeun sabelah jadi eueuh beak dicarekan nepi karek hees da pasea keneh nya 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 hayu we atuh mah teh ngoprek we HP ye mu mah teh geus rudet ceuk ibu sok beak karep bu ya Allah biar karim budak eta tuluy dicarekan minangkana teu pasea jeung budak teh keur malolor budak teh eling kolotna teh eling alah senyap eta mah da keur waktu beurang mah salat token gitu kadenge atuh tit teu kadenge bea aku nyarekan budak peuting mah jam 2 oge kadenge salat token oge euy senyap coba lamun budak ibu di pasantrenkeun da moal paseana teh nah geuningan kapan eueuh budakna nya budak sub ka pasantrenkeun ibu bagian nyieun adi nah alah Gusti Allah ya Karim matak abdi mah pasantren bade moal tuh sieun teu purun ngajawabna teh sok sing aya rezeki milikna pasantrenkeun da cenah Pak Ustad abdi bade masantrenkeun murang kalih teh kumaha abdi mah teu gaduh lembaga abdi teu gaduh pasantren abdi mah sanes ketua DKM di Bumi Nage pun lanceuk teh sanes abdi mah jami biasa engke lamun budak keluar ti pasantren rek ngurus naon rek jadi naon jadi jelema sia teh mah jadi ucing atuh kumaha jadi hileud rek nanaonan salah lamun masantrenkeun budak tujuanna jadi ajengan atuh salah besti tidak bisa perkuso teu isuk pageto kaluaran ti pasantren jadi ustad alhamdulillah isuk pageto sakna santren kaluar ti pasantren jadi petani alhamdulillah rek jadi konglomerat rek jadi pedagang rek jadi pejabat rek jadi pengusaha rek jadi Polri rek jadi TNI rek jadi dokter no problem ma sia teu naon bu cenah kumaha teu meureun murang kali abdi teu ngamalkeun ilmu ciri manfaat ilmu teu diukur ku boga pasantren sanajan boga pasantren teu daek guru santri mah teu manfaat ilmunya beres manfaat kapaneangan ilmu teh jang sorangan salat ngabenerkeun diri sorangan supaya apal kana bab toharohna supaya apal kana bab akidahna supaya terang kana muamalahna supaya terang kana jinayatna lain jang batur masantren tetapi jang diri sorangan atuh lamun teh mah kumaha santren tuluy isukna jadi petani ari geus pernah jeung boga dasar ilmu agama mah moal hayu hemat culan tanah batur tah betul osok aya di dieu euy atuh lamun di mana dagang beureun moal nipu batur kitu lin da geus boga dasar agama sakalian sholat beberangkatan jauh tina marhalatain dua pamondokan bisa ngajama meureun teu bingung teuing di mana rek ngajama sholat teh teu bingung teuing rek ngosor sholat teh da boga dasar di pasan moal aya santri nu hanyakal ku sabab masantren aya oge santri nu hanyakal baheula teu bener masantren moal aya jalma anu hanyakal ku sabab ngaji
aya oge jalma anu hanyakal ku sabab teu ngaji. Ngaji teh hese, maka ulah hese ngaji. Kartos? Barade ngaos. Bade ngaos. Beda ada ketinggali di dia malolobana ge awewe berarti ahli pangajian teh di dia mah awewe. Leres teh? Ahli pangajian mah di dia teh sing tarik meh kadengieun ku lalaki. Jadi lalaki teh eraheun ku ece teh. Panglobana pangajian mingguan di dia lalaki awewe. Bulanan panglobana lalaki awewe. Pangajian mingguan panglobana lalaki awewe. Pangajian ayeuna muludan panglobana lalaki awewe. So, lamun aya nu hajatan pangriweuhna lalaki awewe. Nu sok make baju seragaman lalaki awewe. Nu sok nganyuk ka warung terbebeja ka salakina lalaki awewe. Jadi awewe mah leuwih pinter daripada lalak. Sing tarik nya kadengan ku lalaki. Pangrajina ka pangajian awewe. Awas syarek ditanya kurang ayeuna. Ngajeleng ayeuna ka handap lah. Nah, awas ya tingalikeun. Mulai tarungkul da soak mulai ditanya. Ece. Awas mun teu bisa. Kan ece mah ahli pangajian. Siap ditaruh siap? Kudu dijawab meh kadengieun ku lalaki. Ceu. Aya sabaraha hiji ta'aluk tarotubna sifat irodat. Ya anjay oi. Teu bisa ngajawab. 0. Bapak. Cik, aya sabaraha hiji rukun Islam, Pak? Bo, pinter. Bapak-bapak. Eleh ibu-ibu oge. Sok nyarekan sok. Ridho abdi mah lillahi ta'ala di seuselan oge. Nya sok seuselan abdi mah. Wios abdi mah seuselaneun abdi mah hirupna oge lah. Bebas anu bae dibuli, bae dipoyoke. Ridho lillahi ta'ala. Ya Allah nyanggakeun abdi mah sadaya-daya. Di urang Cilamajang loba nu nyarekan ka urang utamana ibu-ibu. Bapak Pak sing tarik tuh bisa ngajawab meh kadengieun. Bapak. Hiji kosong. Eleh. Eleh. Hah? Oh sok atuh ayeuna nu hiji deui oke siap lah. Ieu inu bake tiung hideung ya sok nangtang be euy. Ieu si Ece awas ayeuna. Yok ayeuna nu kadua juju ama we lah menu gampang. Yo. Teruskeun nya. Wan nazi'ati gharqa. Nepi ka tamat. 0. Bapak teruskeun. Qul huwallahu ahad. Bapak-bapak. Ya Allah. Abdi menyanggakeun kupasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Bae dipoyok oge mangga abdi dicarekan ku ibu-ibu urang Cilamajang, di cirian urang Cilamajang sok loba nyarekan teh ini. Benar bapak-bapak. Tah kitu bapak-bapak mah ibu nu ngajina, bapak nu pinterna. Allah ya karim teraskeun. Teraskeun. Siap sadena siap. Ya Sayyidi. Terus ke nah ngurangan bagus eueuhan bagi ngelos dia Allahu ya karim orang jami'an sadayana nya ngekibor siap. Oke, Mang Heri, orang di kiboran Mang Heri. Kang Ajengan Ridwan, hayo.
Urang selawatan ngajengan Dede sohid isim kuring pun Adi. Aya Kang Kori hilapnya padahal mah tadi tesarang. Ya Sayyidi Ya Habib Allah Sidana Nabi Allah Allah Syekh Abdul Qadir Jilani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi Ahmaduka Allahumma hamdan mustamin Anda atoyaka allati lan tanhasi Ahmaduka Allahumma hamdan mustamin Sidana Nabi Sidana Nabi Jami'ah Ya Rasulullah Sidana Sidana Ya Habib Allah Sidana Nabi Allah Allah Habibin Nabi Sidi Muhammad Qutabi Habibin Nabi Musaliyan ala khitamil anbiya Wal ali wa sahbil hudatil Musaliyan ala khitamil anbiya wal ali wa sahbil hudatil anbiya wal ali wa sahbil hudatil anbiya. Terakhir Sidana Sidana
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi tilu wa bi rahmatihi. Nu dimaksud wa bi rahmatihi didinya Ibnu Abbas anjeunna ngadugikeun nyaeta tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bicara Kangjeng Nabi, bicara rahmat, kasih dan sayang, maka lebih kental, lebih didominasi maknanya adalah berkaitan dengan akhlakul karimah. Maka tidak heran ketika berbicara Kangjeng Nabi, nilai akhlak itu akan terus berkembang, nilai akhlak itu akan terus dibicarakan. Orang yang pintar banyak, tapi orang yang berakhlak kurang. Akhlak jeung ilmu teh moal bisa dipisahkan. Artinya akhlak itu produk ilmu. Akhlak itu produk naon? Ilmu. Masing ala kumaha rek daek diakui tidak diakui. Akhlak itu produk ilmu. Geuningan Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan teu saalit zaman nu boga ilmu teu boga akhlak. Oh berarti ilmuna teu dipake. Dalam ilmu dipake mah pasti bakal berakhlak. Ngan ilmuna teu dipake akhirnya tidak berakhlak. Zaman ayeuna ibu bapak sadayana mana komo marurang kali. Lamun teu diarahkeun bade kusaha deui. Ya bicara akhlak Kangjeng Nabi da moal aya tungtungna tuh. Nyarioskeun Kangjeng Nabi Madinah qasidah mimiyah mun ayeuna mah disebatna teh qasidah burdah. Amin tada kuriji ronim bidi. Tah eta nu beunahkeun euy. Mazaz tadam'an jara mimmuq lantim bidami maula linda iman ala habibi lil khal. Nyarioskeun Kangjeng Nabi maki sotul mi'rajna dina Isra Mi'raj aya deui albar janji mirqatul mahabbah qasidah burdah khulasoh nurul yakin. Wah seueur Bu, seueur matak wajar lamun enak Kangjeng Nabi dicarioskeun wae di berbagai kalangan dina majelis pasti nami Kangjeng Nabi dikumandangkan. Leres teh matak ayeuna ge peringatan nya wajar atuh. Da Kangjeng Nabi mah geus beda jeung urang Cilamajang atuh. Sok Kangjeng Nabi Madinah nadoman tarikh. Babar taya kokotoran orok lir kenging nyipatan sarta saha eta babar taya Kangjeng Nabi borojo teh bersih kapan beda jeung urang segala keluar urang mah tuh yo teuing nampuyakeun bararahu teu para ruguh. Kangjeng Nabi mah bersih ceu beda jeung urang naon cenah beda jeung urang beda. Kangjeng Nabi bersih urang mah loba kokotoran cai ketuban getih segala rupa es campur ge keluar wah sebelah keluar. Kangjeng Nabi mah henteu matak Siti Aminah ju waktos ngandung Kangjeng Nabi teu ngaraos lieur murel kapan urang mah atuh da kajeun keur waktu hamil dah segala we ngidam teh yang ngeletak aspal tinggal jor kadinya. Siti Aminah mah ieu teh ngalahirkeun ge beuni tenang meuni senang teu karaos naon-naon. Kapan urang mah ngalahirkeun teh babarna ge geus loba kokotoran nya leres teu Kangjeng Nabi babar taya kokotoran orokna aya urang dia borojo langsung disunatan umpamana teu aya socana nyipatan cureuluk socana urang badol ting belek jeung cileuh nampuyak borojol kalam dunia Kangjeng Nabi sarta harum
Urang dia sarta bau kahitutan geus beda ya. Kangjeng Nabi nya, Kangjeng Nabi sakali deui babar taya kokotoran orok soca sarta urang Cilamajang. Ih bogaeun nadoman urang Cilamajang ge. Bukan nadoman, tareh urang Cilamajang. Kelahiran urang Cilamajang. Babar loba orokna candi socana loba sarta bau urang sasarengan sadayana mangga siap. Ih kedah bangga urang teh urang Cilamajang. Ieu nadoman Cilamajang mangga sareng babar taya kahayang babar loba teruskeun Allahu ya karim karunya ngompol ceu nah geus lah urang nadoman tareh sareng Kang Heri. Assalamualaikum sareng sadayananya jami'an menceritakan sanaos sebagian ieu lamun aya guru-guru urang anu nganadom dina pangajian ulah sok dipoyok. Ieu cenah lamun urang mah diwurukan ku ajengan eta nganadom. Ih eta teh bakat ku pinter metode. Sok ibu aina ajengan ngawurukan ibu. Ibu meser kitab hulaso. Lieur ti tanggal logat oge. Maca hulang-hulang. Nah cenah ieu teh asa lieur kieu ningalina. Wah, ieu plusna ge geus sabaraha hiji atuh. Kieu tuluy. Ku ajengan teh dinadomkeun tah nadoman tarikh teh resume dari berbagai kitab, tukilan dari berbagai kitab dihijikeun dirangkum meh mudah dimengerti. Leres teu? Biasana dinadomkeun mah sok gampang ngartina. Leres kitu. Maka lamun aya nu nganadomkeun ulah sok dianggap sepele eta teh berarti pinter. Menyesuaikan dengan kemampuan urang sadayana. Assalamualaikum. Jami'an assalamu alayka ya nabi assalamu Gusti urang sarerea Gusti urang hebat Kangjeng teraskeun Muhammad Adam salam alaik assalamu alayka ya nabi assalamu Ramana Gusti ibuna sadayana tiba wengi Senin tahun gajah salam alaik assalamu alayka ya nabi assalamu alayka ya rasul assalamu alayka ya nabi assalamu alayka ya rasul aja Rabiul awal bulana tanggal ka April
hebat. 5 ayeuna 7 sareng sahiji punjuna salam alaik assalamu 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 alaika laja Siti Aminah misaur waktos babarna hebat ningal cahya di bumi hurung mancur salam alaik assalamu alaika alaika ya Rasul babar kaya oropir kenging socalir kenging nipatan sarta urang Cilamajang bareng babar loba orokna candi socana loba aduh sarta bau jadi orang Cilamajang boga nadoman hebatnya hebat kayak bari gegeroh teh babar loba kokot pantes ece aduh ya Allah ya Karim tok dak mudah-mudahan ibu bapak sing sehat marurang kalina pasantrenkeun siap jaga akhlakul karimah tingkatkan kualitas akhlak orang sadayana siap entak urang doakeun di lembaga pendidikan tambi-tambi hadina kamajengan para asatidna sing sehat walafiah nu ngawurukna sing sehat walafiah ibu-ibu sadayana oge sing janten ahli-ahli muhibbin kaya pasantren bahkan ieu salaresna mah panjang aya kisah Syekh Abdurrahman Al-Haffar eta kisahna teh wah panjang lebar lah nanti delin waktu saja ya oke urang sasarangan ayeuna mah ya Rabbi bil jami'an waghfir ya wa urang lajengkeun sareng Kang Heri ngiringan sadayana insyaallah himmat tiasa sadayana oge nya bil barakah dina maulid Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa jami'an
بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم واغفر ya lajeng kana sholawat Jibril jami'an sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi di yaumil akhir pamugi abdi sing jantan hiji sareng ibu rama abdi lebet kasawar Gusti ya Nabi salam alaih ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan ageng manfaatna hapunten nu kasuhun tina kakirangan kalepatanana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.